Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana fi ahsani taqwim wa ja'ala lanal arda was samawati wa ma bainahuma liwujudihi daim. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa wasdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Al-ayah tamimil ayah wal ma'na wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'ala ilman ghufira lahu qabla ay yakhtua. Al hadits tamamil hadits wal ma'na wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Al mukarramun wal muhtaramun, wabil khusus MC garisnya ngeyeng protokol. Mudah-mudahan i bapak protokol singku Gusti Allah di paparinan yusu anu barokah, amin. Iya jadi MC jadi protokol lain babari gati. Soalnya sim abdi baheula lagi sancan kieu pernah jadi MC. Nek ngomong pribados kalah pribodas. Jadi alhamdulillah tos luar biasa, orang doakeun mudah-mudahan ieu MC sing panjang yus anu barokah, amin. Oke teh hilap nyata ka bapak aparatur pemerintah, wabil khusus bapak camat, alhamdulillah camatna nyaeta sadarek sim abdi, guru abdi. Camat nu dicium tangan ku abdi ngeun ieu di Kabupaten Pandeglang. Demi Allah bae. Ku sabab ieu camatna bagi abdi mah camat soleh. Camat luar biasa, orang doakeun ieu Pak Camat sing panjang yuswa nu barokah, amin. Masya Allah, banyak yang tidak ridho Pak Camat lamun pindah ti dieu Pak Camat. Masya Allah, sawang sulan deui doakeun Pak Camat sareng keluargana sing janten keluarga anu soleh tur soleha, amin. Oke teh hilap nyaeta ka Bapak Dan Ramil, aya Pak Dan Ramil aya. Ka Bapak Lurah, ka Bapak Kapolsek, mana Kapolsek aya? Bapak Cecep Kapolsek, hatur nuhun Pak Dan Ramil Pak Kapolsek tadi ngawal abdi, masya Allah. Mudah-mudahan ya aparatur pemerintah di Pak Camatna, Pak Dan Ramilna, Pak Kapolsekna oge teu hilap cenah ka mana IKADES, Ikatan Kepala Desa sekecamatan Cigeusik, urang doakeun ieu Bapak Camat, Kapolsek Dan Ramil, Bapak para lurah, Pak RW na, Pak RT na sekecamatan Cigeusik sing janten pemerintah anu amanah, amin. Sing dipasihan kekuatan, amin. Ieu pamarentah kudu didoakeun ku urang. Kunaon sababna? Idza aslahal imam amnal ubad wal bilad. Lamun pamimpina bener, pamimpina endah, amnal ubad wal bilad, rakyat bakal aman jeung tentrem, amin. Jadi orang doakeun ka pamarentah teh ya, sing i pamarentah urang dijantenkeun pamarentah anu amanah, amin ya Allah ya Rabbal. Kita hilap wabil khususil khusus ka para alimin ulama, guru sim abdi, para kiai, para ustad, kasepuhan, tokoh masyarakat anu luar biasa, masya Allah. Dimulai ketua muina, ketua bajnasna, ketua FSPB na, ketua MWCNU dan lain-lain tentang para kiai di kecamatan Cigeusik. Urang doakeun ieu para kiai sing dipasihan yuswa anu barokah, amin. Kunaon kiai kudu didoakeun, doakeun ulah kiai. Kusabab ieu kiai, ieu ustad, ieu tokoh masyarakat, tokoh agama loba jasana ka urang kabehan. Urang mal bisa ngaji, mal nyaho alif-alifan, mal nyaho ka Gusti Allah, mal kenal ka Gusti Allah, lamun urang teu aya jasana ti para kiai jeung ti para ustad, bener.
baheula pan urang dipagahan ku guru-guru ngaji urang hararese bener teu zaman kiwari ngaji aya metode cepat ikro ngaranna baheula mah ikro aya gitu turutan alif-alifan bener alif jabar a alif jere i alif jere u a bener teu gati baheula mah magahan ngaji zaman kuari metode cepat gampang ka apal tapi gampang oge ka poho bener baheula zaman emak jeung abah diajar ngaji ke ustad baheula hararese ka bisa tapi hese oge ka poho bener makana ciri lembur neuk barokah mah eta jelema inget kana jasa para alimin ulama nu teu aya di hadorotan di hadiahan anu aya dimulyakeun betul urang doakeun sawangsulan deui para kiai para ustad para ajengan tokoh agama sing ku Gusti Allah ieu dipaparinan yusu anu barokah amin masya Allah Pak lanjut atuh karak mulai mau dibayar kayak masya Allah karo ieu panitia ieu lamun rada pinter mah nya mubalikna can kolot amat dihareup i parawan nuka dua jahe nini di ditu tuh ampurannya sadayana al mukaramun wal muhtaramun tehilap wabil khusus ka ketua panitia acara PHBN mudah-mudahan ieu sagala anu dikeluarkeun dina acara PHBN ayeuna sing ku Gusti Allah diganjar dengan ganjaran anu berlipat ganda amin ya Allah ya rabbal alamin aya deui teu aya deui nya tah panginten sakitu bae di sim abdi eta sambutan doang bira ku neuk balik budak bari jeung mu balikna hiji doangnya masya Allah ibu masih kuat bu masih kuat sampai subuh ibu kuat saya pingsan masya Allah orang tinggali diburi tah diburi teh aya baleho banner spanduk iya kudu dibaca ku urang soalna iya jasa batur ulah sampai ijazah batur ku urang teu dibaca ku sabab zaman ayeuna mah hayang dibere jasa tapi poho kana jasa batur bener baca ulah yuk baca tah Bapak Camat Bapak Wahyu Awaludin berarti anak pertama Awaludin bener teu lamun awal berarti Awaludin lamun beki dahar Daharudin eta sa Kiai Karim ketua pelaksana masya Allah Kiai Sardi ketua MUI maaf Kiai MUI masya Allah mudah-mudahan Kiai MUI sing panjang isu amin Ya Haji Junaidi Alaspuri Aba Aspuri parantos pengintannya parantos mulih masya Allah didinya tah Ustad Ato luar biasa kori tadi suarana bagus ente ibu hayang boga anak kos kitu suarana Mas Andren ente hayang boga minantu kos kitu kawinkeun bae jeung eta geus boga pamajikan dicandung teuing daek dicandung daek diracun masya Allah didinya aya ki Turki eta doang pemburu hantunya eta karak newak tuyul harita ai Turki itu mah kasepuhan mancung irungna kulama pesek Turki didinya teh tafaul kaula gaduh guru nyeta ti Turki saha nyaeta Syekh Fadil Al Jailani At-Turki jadi sanad kan itu abdi kesepuhan itu lanjutnya masya Allah ibu bapak sadayana puja puji syukur kehadirat Allah anu maha ghafur salawat sinareng salam hayrang sanggakeun ka junjungan alam yakni habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad katut ka para keluargina para sahabatna hingga urang nu kumpul di dieu mudah-mudahan kenging syafaatul udma amin ya Allah ya rabbal masya Allah bu pak penting ieu teu aya sanes urang dikumpulkeun ku panitia PHBN pikeun tasyakuran nyaeta pikeun istighosah sareng tabligul akbar istighosah di dieu ulah sok dilalagakeun tadi di jalan punten Pak Camat istighosah cenah istri goyang suami basah parah eta parah istri goyang suami ulah didengarkeun eta mah nya istighosah teh minta ka Gusti Allah
barokah nyata tasyakuran kemerdekaan Indonesia. Mudah-mudahan orang diselamatkan tina mara bahaya. Amin. Masya Allah Pak. Bu, Ibu, hoi dusun kah gitu. Aing mantaskeun nya orang dia. Bu, tah gitu jendol. Gelis kori maya. Masya Allah. Orang dikumpulkan di deku panitia teu aya sanes lamun poho niatkeun deui urang niat di dieu kumpul di dieu teu aya sanes pikeun nguatkeun iman urang ka Gusti Allah Subhanahu. Jadi kumpulna di dieu diniatan ke urang niat supaya iman urang kuat. Kunaon sababna? Al iman yazidu wa yanqusu. Ari iman teh turun naik cek urang malingping mah imannya iman edan eling keur edana 3 bulan telok ka masjid ge keur elingna 3 poe 3 peuting pacamat di jero masjid horeng ka kunci. Jadi ari iman urang mah yazidu wa yanqusu. Jelema biasa mah imannya turun naik, imannya edan eling. Beda jeung imanna para malaikat. Ari iman malaikat mah la yazidu wa la yanqusu, henteu nambahan teu ngurangan. Beda deui jeung imanna para nabi. Iman para nabi mah yazidu wa la yanqusu, encan pernah ngurangan, nambah bae. Para nabi mah teu aya beja. Nabi cenah bangkrut diuji ku Gusti Allah teu aya beja. Ari iman urang mah yazidu wa yanqusu, imannya turun naik. Kumaha? Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Nambahan iman urang, bagus iman urang lamun hijian dina perkara kataatan, wa yanqusu bil maksiat. Iman urang bakal eueuh, bakal kurang, bakal leungit lamun urang hijian dina perkara kamaksiatan. Kumaha gaul hirup mah? Bahkan cek ulama tasawuf ar-ruh karih. Roh teh doang angin. Naon cenah Bu? Ar-ruh karih. Roh teh doang angin. Hiliwir lempang hiber ka tempat anu seungit-seungit. Bener teh? Hiliwir angin lempang hiber ka tempat anu bau-bau Bu. Jadi hirup mah kumaha gaul, hijian jeung kiai disebut nage santri, hijian jeung jawara atau disebut nage preman. Bener? Kumaha gaul lamun hayang neuleuh kualitas diri urang deuleuh gaulna jeung saha? Ar-ruh kar rahmah doang angin. Kumaha gaul hayang anak bisa ngaji di ka pasantrenkeun henteu? Henteu cenah di mana? Di pos ronda gomreng-gomreng cenah kenapa aku jadi begini? Atuh kunaon sia gituan. Tololnya. Masya Allah. Jadi orang hijian di dieu kumaha? Aya istighosah, aya tahlil, aya hadiah, aya puji, aya zikir, aya istighfar. Jelas eta perkara anu tadi teh nambahan iman urang. Yakin yazidu bi ta'ah, bakal nambahan kana iman urang. Amin ya Allah ya Rabbal. Kumpulna ibu di dieu insyaallah moal rugi balik ti dieu iman nambahan. Alhamdulillah. Anu kedua, niatkeun kumpul di dia supaya kenging syafaat di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi rumasa. Urang mah jelema bodoh, jelema ibadah lemah, urang mah butuh karena doa para ulama, wasilah deket jeung para ulama, yakin menang syafaat di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nu katilu pikeun nguatkeun satrum cinta. Naon cenah parawan? Naon cenah? Naon ari cinta? Cinta teh cek parawan adalah cerita indah namun tiada arti. Slebeu. Ai cek ibu-ibu cinta kumaha, Bu? Bu. Ai cinta kumaha? Cinta itu bohong. Bogoh. Cinta cek ibu-ibu mah cerita indah yang penuh kisah kasih dan berakhir kusah koseh.
Ari ibu makana eta bae. Ai cek santri kumaha mang santri? Cinta adalah syai'un la yura wala yumasu walakin yuhasu. Cinta adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa diraba oleh tangan, namun bisa dirasakan getarannya dalam dada. Anjay, cek budak warima. Lanjut. Masya Allah, ngomong kenceng-kenceng haus oge. Di dia ece putih doang, susu acan. Ayo susu ngagarantung kabeh. Masya Allah. Niatkan tadi dina hati orang, insya Allah kumpul orang jadi kumpul anu barokah. Ibu, negara Indonesia orang ayeuna tasyakuran kemerdekaan. Eta negara orang luar biasa kesepuhan. Negara orang teh negara paling subur cek ulama. Negara Indonesia subur makmur, lautna lengkap tina mulai laukna anu leutik sampai ke anu gede aya, bener tuh? Lauk teri sampai ke lauk paus aya di Indonesia. Di gunungna sagala tatangkalan aya. Bahkan di Gunung Karangna Pandeglang aya tangkal kayu ngaranna kayu lemo. Eta kayu lemo lamun cenah ge ku urang dicekel atau disimpen di imah, eta kayu lemo bakal anti orai. Luar biasanya. Luar biasa di Indonesia mah subur. Ulah-ulah eta ibu-ibu nyambel ngaliwat jeung budak santri, sambel na teu beak dipikeun ka pipir imah, minggu hareup eta tomat jeung cabe jadi. Bener teu? Saking suburna Indonesia. Bahkan baheula zaman emak-emak encan aya kamar mandi jeung WC dolbon. Nyau teu dolbon? Modal di kebon. Dolbon baheula nya. Baheula dolbon bapak-bapak jeung emak-emak kerjan usim WC jeung usim sumur kumaha? Isuk-isuk ngadahar kacapi, sore-sore dolbon. Eta minggu hareupna tangkal kacapi jadi. Bener. Aya teh di dinu melak kacapi eueuh. Eueuh bejana cenah urang Indonesia melak kacapi eueuh. Eueuh. Tah kasepuhan melak kacapi eueuh. Kabeh ge urutina dolbon. Jadi penting ieu lamun teu ngaji keur penting ngaji naon? Dolbon cenah heuh. Atuh manggi-manggi dolbon atuh mah. Saking barokahna Indonesia, bener teu? Urang merdeka, cara ngisi kemerdekaan kumaha? Ja urang perang mah henteu, baheula atuh kiwari-kiwari ngisi kemerdekaan bener. Dek dicaritakeun tadi pospan ku ketua MUI, kemerdekaan berat cenah baheula mah bener. Urang iluk perang henteu atuh ngeusi kemerdekaan. Ngeusi kemerdekaan teh ku ibadah, Bu-ibu. Nya ulah ku maksiat. Ja Indonesia mah merdeka teh lain menang hadiah ti Belanda, lain menang hadiah ti Inggris ataupun Jepang dan Portugis, tapi Indonesia merdeka berkat rahmat Gusti Allah Subhanahu. Pan tertuang dina Undang-Undang Dasar 1945 berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahmat Allah ke Allah diturunkan ke orang, ulah digagalan ke orang anu ngisi kemerdekaan. Kusabab baheula para pejuang orang kumaha ngisi ngamerdekakeun negara Indonesia ieu ku deukeut jeung Gusti Allah. Moal turun rahmat Gusti Allah lamun para pejuang baheula jauh ti Allah. Ingat, Jenderal Sudirman adalah seorang jenderal, tapi dipanggil ku anak buahna Iyai. Naon cenah? Iyai, kiai. Jenderal Sudirman teh jenderal tapi kiai doang camat, atuh camat, bupati, RT, RW, lurah eta mah tugas di dunia. Adapun urusan hate kumaha urang jeung Gusti Allah, camat bisa bae hatena mah kiai. Bener. Teu saeutik ti kiai ge hatena jawara, aya bae. Hampura gua mah kakulai mah ngomongkeun pila bae mah. Takbir. Anu mancing Allah Akbar. Aduh aing tenang mang, perang nagencan. Indonesia negara damai guys. Lanjut. Masya Allah, rahmat Gusti Allah ulah digagalan ku maksiat ka Gusti Allah.
Jadi orang mengisi kemerdekaan rahmati Gusti Allah iya ku ngaji baelah ibu-ibunya ngaji punya ulah melian paket isuk-isuk paket berang paket sore paket Lazada Tokopedia Shopee TikTok sarua angge baju menang belah TikTok iya atau silakan follow ki Turki aya yang mana TikTok gaul lain mah tapi TikTok ana lain jojogedan dong budak kuari tabarus doraka eta ngumbar-ngumbar auratnya eta mah cenah media sosial teu naon dicekel ku ibu-ibu ai jang maslahat mah tapi mah di dapur neuk ngomean naon TikTok neuk naon ibu-ibu melian paket bae ha Assalamualaikum paket meulina paketna kasepuhan meuli skincare obat beungeut supaya putih horeng mah kuari mah beungeut na diobatan putih pas kitu punduk nama hideung tah bikang kuari ya pamuda ya jadi lamun leuwih bikang ya zaman kaluhurna ge geheng komo jubur nama doang endog puyuh borelang well jangan ya dek ya update aing mah aduh aing kacau lanjut Masya Allah Pak dijajah orang baheula ku Belanda kuari mah dijajahna ku teknologi orang bener ku HP budak leutik ngomean HP budak TK geus pinter ngomean HP bener parawan pamuda ngomean nage game nage ludo kumpul di masjid sugan teh keur zikir horeng main ludo pamudana main FF Mobile Legend jebrog saeutik mah nyaeta judi slot ibu-ibu nage sarua deui Facebookan teu eureun aki-aki na dikurang ajar main oray-orayan Masya Allah iya juri gepeng bener Islam tidak pernah anti dengan perkara baru selama perkara itu adalah menghasilkan kemaslahatan pakai bisnis, pakai usaha, pakai komunikasi, pakai silaturahmi endah ngomean HP panu khawatir ge generasi urang ayeuna ye generasi remaja kahanap paur dipake ku generasi urang naudzubillahi min dalik teu saeutik budak leutik ayeuna parawan ayeuna ngomean Facebook ketemuan jeung kabogohna dikawin ku lalaki anu teu kenal jeung keluarga urang teu kenal asal usulna horeng mah jelemana anti tahlilan anti muludan anti istighosahan bener teu bener teu saeutik makana nu hade zaman ayeuna Masya Allah Pak teu saeutik oge jelema anak urang diculik ku lalaki gara-gara ketemuan jeung teman media sosialna naudzubillahi min Masya Allah sieun teu kos kitu Bu zaman ayeuna anak urang diteang ku kabogohna indungna rarepeh bae bener make motor nageh anu kitu teh tah motor sunyoto nya sunyoto susu nyondol kana tonggong ari ibu-ibu mah loba omong lain sunyoto Sulaiman susu lair rada aman Masya Allah ari kotok jam genep maghrib leungit di siaran jam genep maghrib di siaran ari anak parawan dibawa ku kabogohna balik jam 8.10 peuting kolotna ngajedog bae betul naudzubillahi min Masya Allah giliran kejadian anakna hamil di luar nikah parabola parawan jebol di anakna disalahkeun teu kudu nyalahkeun anak ja urang kurang tegas kana jadi anak bener ulah sok nyalahkeun anak moal be sampai kitu lamun ku urang teu dicaram baheulana bener lanjut aduh dak sakieu aing geus dahar geus leuleus seng ieu Masya Allah jam sabaraha ieu
Atau ngomong mah kumaha pulsa ya, pulsa nabiak mah eureun kege. Masya Allah. Lanjut Bu. Bu, look at me Bu, look at me, look Pak look orang ke dia. Dele ka dia dele maksudna mah ya. Nya serabi deket teuing aduh aing. Lanjut. Ngisi kemerdekaan Indonesia para pahlawan berat perih lainku harta doang bahkan nyawa teu saeutik para pahlawan urang anu gugur di medan perang anjeunna mah teu nganikmati kemerdekaan kos kieu bener teu urang mangeunaheun kiwari Masya Allah urang eusian bae lin penting ayeuna para pejuang urang pahlawan urang teh kudu dicontoh semangatna yakin para pejuang urang kuat ku sabab aya doktrin aya perintah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda alal kufar ai hayang disebut umat Muhammad mah hayang digolongkeun jeung para syuhada mah hayang digolongkeun jeung para pahlawan mah urang bisa ieu engke urang hirup tingke di alam barzah di poe kiamat di surga digolongkeun jeung para pahlawan anu tos teu aya digolongkeun jeung para kiai anu sholihin para wali-wali Allah bisa lamun ku urang diamalkeun hiji ari umat Muhammad mah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda alal kufar keras tegas ka jelema kafir. Awas aya keras aya kasar awas aya tegas aya kasar beda etanya ai kasar mah teu make aturan ai tegas mah make aturan lir ibarat ibu rumah tangga ibu moe baju teu make tiung dicarekan ku salaki eta salaki lain kasar tapi tegas betul itu Bu aya keras tegas beda deui jeung kasar ibu masak sayurna loba teuing uyah ku salaki dicarekan nok ieu sayur asin-asin teuing jagisuk mah ku aing ditambahan sayurna ieu ku uyah 7 truk tah eta kasar bener jadi kasar jeung keras beda umat Kangjeng Nabi Muhammad mah kudu tegas ka jelema kafir awas deui tegas keras ka jelema kafir ari masjid kosong pan polongo nyoto polongo teh muak diambean eta polongo eta geus nyaho bau diambean deui nya Masya Allah lanjut Bu. Jadi umat Islam tegas keras ka jelema kafir tapi awas deui ulah jati kasilih ku junti cekolot baheula mah leungit cirina tinggal carana ciri Islam teu dipake cara kafir dipake nu kumaha cara kafir dipake riba bang keliling bang emok eta cara kafir tidak aya teu bang emok bang keliling aya teu loba Masya Allah ibu-ibu mah pan sok aneh ari diajak usaha engke cenah bebeja heula ka salaki aing ngahutang ulah bebeja ka salaki cenanya aneh eta ibu-ibu teh panyakitna Bu ibu umat Islam mah ulah jati kasilih ku junti ulah sampai ciri Islamna hilang tapi cara kafir anu dipake naudzubillahi min dalik Masya Allah ciri Islam awewe kudu make tiung kudu make hijab anak urang ulah sok tuturunulan ulah diantep teuing eta leupas tina hijab pakekeun kana hijab betul Bu Masya Allah gaulkeun anak urang jeung kagaulan anu hendah pan baheula maka sepuhannya eta ulin teu ka kota henteu teu ka kota baheula mah eta paling jago budak baheula ngumpul-ngumpul lebu di kitu tah di kiihan disodok naon cenah mamangkokan paling jago di emak ulin baheula mah henteu ka kota Abah Haji ulina ka mana naik kana tangkal jambu jotan kalapa jambu mede oyot datang di hua pantai embe baheula kitu bannya bener tak budak baheula awakna kokotoran tapi pikiranna tetap jernih bener
budak baheula awakna kekotoran tapi hatena tetap murni, henteu kacampuran ku ajaran-ajaran di luar agama. Betul. Masya Allah. Benar maralok deh ya. Masya Allah luar biasanya. Ici kesik tos sabaraha tahun kesepuhan istighosah ya 3 tahun. Alhamdulillah, mudah-mudahan iya istighosah tabligul akbar sampai selamana aya di Cikesik. Amin. Masya Allah enak baik. Gak ngerti saya aing diajakan bahasa Indonesia tadi geng ada harjeng kerupuk aing. Masya Allah. Lanjut Bu. Sampai kemana idak ya? Sampai kemana tadi Bu? Sampai kemana? Istighosahan ngadak budeg aing teh di nyawara deh ya nu kadenge ya. Masya Allah. Njot-njotan. Oh bener inget deh aing mah njot-njotan. Masuk njot-njotan. Oh seserian kanu ngeunah mah. Cenah beuki nying pasea ongkoh anak beungal tahun. Atau cenah kami mah kiai pasea ge nu luhur nu handap manteu. Lanjut. Masya Allah. Umat Kangjeng Nabi Muhammad mah lamun urang hayang dihijikeun iskariman aumut syahidan mautna maut syahid di dunia bakal mulia digolongkeun jeung para syuhada para pahlawan ruhamma bainahum eta ruhamma hatena lembat lembut silih pika asih pika nyaah papada muslim papada mukmin henteu gede ambek teu tukang memarahan. Naon cenah Bu? Henteu gede ambek lain tukang mamarahan. Ari ciri umat muslim anu bakal dihijikeun jeung para syuhada mah kumaha neuleuh batur meuli kulkas anu goreng hate mah kumaneh nirisan. Goreng hate batur meuli mobil kumaneh ngebul. Batur meuli parabola kumaneh mah meuli paramek. Parah yo. Batur manyalon partai teh ya partaina PDI pacamat Partai Demokrasi PKS non deui Demokrat Nasdem Gerindra ieu mah kumaha mah partaina PSD partai sirik dan dengki. Teu kaopan neuleuh batur seneng neuleuh batur susah neuleuh batur seneng. Naudzubillahi min eta jelema teh endah teh jadi urang mah sebagai umat Nabi lamun hayang dihijikeun jeung Kangjeng Nabi jeung para syuhada jeung para pahlawan kudu silih pika asih pika nyaah papada muslim papada mukmin. Masya Allah gitu. Jadi anu bagus mah kumaha jelemana alladzina yunfikuna amwalahum fissarai wadhara jelema anu lembut hatena mah rajin nganapkahkeun sebagian hartana baik di waktu susah maupun senang lain kulisan baik bagus teh tapi ku harta ge daek berkorban ciri jelema anu bakal dibangkitkeun ke jeung para syuhada. Betul. Lamun ibu teu boga duit loba sodakohna atuh ulah loba-loba. Ya Gusti Allah mah neuleuh sedekah teh lain ku lobana tapi ku ikhlas jeung ridona. Betul. Lamun ibu teu boga duit loba sedekahna ku goban. Sabaraha goban? 50.000. Lamun teu boga goban sedekahna ku goceng. Sabaraha goceng? 5.000. Lamun teu boga 5.000 sedekahna ku gope. Sabaraha gope? 500. Lamun teu boga gope acan gotun. Sabaraha gotun? Lamun teu boga gotun acan sedekahna nyaeta goblok. Atuh piraku ya teu boga sedekah acan saeutik ge bener teu? Hartina kumaha jelema goblok teh teu pantes lamun hayang disebut jelema sugih tapi teu daek sedekah teu pantes jadi jelema sugih. Nah cacak-cacak ku Gusti Allah dibere kasugihan teu daek berjuang dina agama teu daek sedekah kana agama yakin eta jelema lamun dibere kasusahan moal sedekah moal berbuat baik gitu. Terus cenah kiai kumaha kula mah teu boga harta sedekah mah lain ku harta bae sedekah mah ceuk Kangjeng Nabi tabassamu kali akhika sedekah seuri anjeun jang dulur anjeun ge sedekah atuh ku seuri-seuri ka batur teh Bu
ku seuri ge sodako osok seuri ka batur. Hah? Ditanya ku batur teh bade ka mana? Jelema nu bagur mah seuri wan bade ka dieu. Ima ditanya ku batur baeud bejeng baeud. Teh bade ka mana? Kak bade ka mana? Nginum leo. Panas guys. Disebut nage jelema nu mah disebut nage si Hasem banget. Urang mah ulah jadi si Hasem banget kudu jadi si Amis. Ulah Amis banget biar aku sireum atuh. Si Amis Budi ditanya ku batur jawab, ditanya ku batur nembalan. Teu pantes aya umat Islam leuwih ti 3 poe buat beud ka batur bener. Masya Allah. Bahkan anu katiluna jalma nu dibangkitkeun di jeung para syuhada, jeung para nabi, jeung para pahlawan anu ruhamma bainahum, hatena lembut, anu kakolotna nyaeta bager ka indung bapana ka parguruna. Awas, ibu boga keneh kolot bu, boga keneh teu bu? Boga keneh teu? Ayeuna boga keneh teu? Awas, ka indung bapak ulah tambelar. Ka indung bapak ulah sok ngalunjak. Jalma anu kaluhur teu sirungan, kahandap teu akaran, hirupna bakal jadi sampah masyarakat, nyata jalma anu doraka ka indung bapak. Bahkan dina kitab Nashaihu Diniyah halaman 13 disebutkan jalma anu didoakeun ku malaikat Jibril alaihi salam moal menang syafaati nabi, moal diterima ibadah hajina, moal diterima puasana, moal diterima zakatna, moal diterima ibadah sakabehna lamun doraka ka indung bapa. Jadi wajar urang mah hararese kiwari, hirup susah, nyar milik gati, usaha bangkrut bae, awak teu daek cager, koreng mah lain ku batur, tapi ku awak urang sorangan, urang loba doraka kanu jadi indung bapa. Bener. Coba kanu anyar kawin eta kakolot ulah sok ngeluh bae. Kolot urang mah neuleuh urang bisa seuri ge bunga, bener teu? Bener teu? Eta kakolot ulah ngangluh parawan anu anyar kawin. Kolot mah neuleuh anak bisa seuri ge bunga, bener. Neuleuh anak bisa dahar ge seneng, bener. Teu saeutik anyar rumah tangga anak kolot mah melang ka anak bisi anak teu nyatu, bener. Hah? Rumah tangga di Pandeglang, di Rangkas, di Tangerang, leng be indung bapa maka kontrakan anak, noong anak, bisi anak teu dahar, bener. Ditanya ku anak, neka mana mak, neka mana bah, neka dieu nok ilu kiih, kolot mah ngomongna, bener. Horeng mah, kolot mah, noong pabeasan anak, bisi anak teu ngejo. Di dia aya teu anak nusok nong pabiasan kolot aya teu? Aya, tapi sabari nyiuk si goblok mah. Aya kanu kolot maling deui. Masya Allah. Atuh coba lamun hayang bungahkeun indung bapa, lamun hayang bagjakeun indung bapa urang, betul. Masya Allah. Baheula urang sakola SD, SMP, SMA teu saeutik ngaluarkeun pakaian ti indung bapa urang, bahkan teu saeutik kongkorong indung urang dijual demi ngabeyan urang sakola, bener. Teu saeutik anakna kuliah masantren, teu saeutik nyaeta sawah ge dijual demi anak bea masantren jeung kuliah, bener. Geus kumaha urang mulang tarima kanu jadi indung bapa? Lanjut. Geus kumaha urang mulang tarima kanu jadi indung bapa urang? Jadi lamun di dieu aya jelema sangsara keneh, susah keneh hirupna, jabatan teu daek naek, sagala hararese, hirupna hararese. Perhatikeun kumaha kanu jadi indung jeung bapana.
terus cenah kiai kumaha indung bapak kula mah geus maot, lamun indung urang geus maot bapak urang geus maot cara mentah hampurana lain gegerungan dina luhur kuburan. Hampur aing mah baheula aing keur hirup sok ngajualan jeng-jeng mah teu bebeja. Aya panu kitunya hampura mah aing mah baru sok maling duit mah. Cara mentah hampura ka indung bapak anu tos teu aya mah lain gegerungan dina luhur kuburan, lain gegoleran dina luhur kuburan, tapi anak soleh mah doakeun indung bapak urang kiriman yasin, kiriman fatihah, doakeun ku urang Allah magfir lahu, Allah magfir laha. Eta cara mentah hampura ka indung bapak urang nu tos maot mah. Lamun urang cerdas mah kumaha coba? Di dieu aya pasantren, di dieu aya majelis, aya tempat yatim, aya sagala tempat ibadah kasayan, urang sedekah atas nama almarhum almarhumah indung bapak urang. Eta anu anak soleh jeung solehah mah alhamdulillah. Hampuranya ima lain nyarekannya teuing dicarekan penting ieu pahit tapi balik urang cager alhamdulillah. Masya Allah. Jam sabaraha ibu geus penting teuing bu? Jam 12 guys, jangan malam-malam ya dek ya, penting tunduh bu. Mau berkat ya, tuh menang berkat. Aing mau balik menang berkat deh Bima. Aduh aing dak Bima Bratasena kan Bima Bratasena teh gendut jangkungnya, ima rada kuru janyeusehan bae di imahna. Dicarekan ku pamajikana, masya Allah. Tapi bener bu, eta jawara nanaonan di hareupeun pamajikan mah disiksa kabehan ge. Beneran kabehan ku pamajikan mah. Doangna teu kiai teu saha galak eta pamajikan. Masya Allah. Bunya urang tutup pangosan aina bae jatos tabu 12 kirang Pak Camat. Hapunten sim abdi nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kelepatan larasna ti Gusti Allah lepatna nyata teh sim abdi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.